Cicing heuh, tong ka mana-mana. Heeh. Mikir ke ini teh heula. Astagfirullahaladzim. Teteh, ti barang nik init nepi ka nik datang. Teteh teu ingkah cicing di dieu. Pancek maneh ulah ka mana-mana? Oh, alesan. Eueuh gawe we eta mah. Oh cenah tadi teteh ulah ka mana-mana. Nik-nik init. Maksud nik ulah ka mana-mana teh, ulah ditinggalkeun imah teteh eueuh sasaha. Bukan berarti teteh ulah ingkah ti dieu. Ih, Tapi kan teu ninggalkeun imah ya ge di dieu. kumaha teteh we.